Cung. Mana udah tak mana? Gede anak-anak eta mah. Gede anak tuh. Cung. Can Ari. Yeun karek opening Mang Deming mana bulan belut teh? Emang ada mancing belut seperti begini, emang boleh. Emang boleh. Kayak mancing lele galatama. Posisinya di tengah bari malam. Tapi ini real belut kok. Set. Wih, Kang Mawi. Iya gede Kang Mawi, hei. Eta mah belut. Pemirsa Baraya si Aki dulur Pademing YCS ku ada so nyed astagfirullahaladzim mah ketrat cung mana udah tak mana gede anak-anak eta mah gede anak tuh cung cus Jangan heula ini mah. Can Ari. Yeun karek opening Mang Deming mana bulan belut teh? Belut mah oge nih. Tah. Iya opening Ngararisan. Aduh iya lama tak jumpa teh dibungahkeun si ahna eta euy. Tuh kiku make. Aduh Can Ari pokoknya namanya. Deming. Atau Kang Yoyo, piknik Kang Yoyo. Yoyo mata. Ngararisan cus lah. Lanjut ke dina waktosna parmototan. Yes pokona malah. Pertanyahuan belut teh keur ulin ieu mah. Lumayan Tina punuk. Ieu mah da tadi teh nyantangna teh da jauh wing teh. Punuk. Meunang nu puguna mah. Urang mah kena punuk kuning. Eta penghunina nya. Teu nyaho pokona mah beunang. Cus pokona. Walaupun gak dari awal, yang penting nama bukan settingan. Lanjut. Emang ada mancing belut seperti begini, emang boleh. Emang boleh. Kayak mancing lele galatama. Posisinya di tengah bari malam. Tapi ini real belut kok. Set. Tak itu bisa segitu. Eta bawa kada lega ahna pan eta mah sok-sok tamplok keur eta mah. Lanjut teh cus Dedek can menang mah coy. Lanjut dan ternyata si dia ada penarikan walaupun diriku belum menang di golono kene tapi mereka pada marenang. Yang jauh teh leungeunang ada heueuh kagok meureun. Ning dina siga selepot karung deh kah? Marake dasi belut teh. Ngek-ngek. Moal lesot. Nyebut moal lesot da eta da ngait di kota Gigir. Kena ka ditu ini teh harus gede lah. Lanjut ternyata sampai di laan eta sapatu bot si ahna. Tuh sukuna teh di tilaman ada penarikan katanya. Lobangna di kota handapnya. Eta mah di dasian di wae na karung. Wah, eta mah kudu dileledkeun calana eta. Jero sana mah. Hala kagok lah waraya. Nunah lah ya. Hadpun. Geblek nyiriwik nama. Katempo ieu tadi teh irungna saeutik badaya da ari teu peuting mah kitu. Kadang katemong irungna teh kadang henteu. Androkna disingraikeun lah lek dasarna. Ngan eta kudu beunang hanapeun karung. Coba wayah kiwari lik baraya.
Tak iyalah ada mata cengek teh Kang Kusoy. Ke Baraya Pitun dah, ka mana we Baraya Pitun. Jeung Kang Tedi dan rekan-rekan. Oh, ujang selamanya. Heeh. Kang Egi keur aya di daerah jauh seberangnya. Tah Kang Ujang degek. Lamun nyuting kana poko lain irung uing. Cus. Det. Aya teu. Set. Aya. Awas besi. Nya cek dede ge ngan sagede kitu. Gede ahna. Kena yang menang da ngaranna oge naon disebut teh? Tos-tosan lah Kang Daming. Ieu karunganna ye heuy. Wadah jadi da keur diutek-utek tah. Tah, aya teh mah tadi rada badag nu ieu mah emang saliwat tadi ka tempona. Yeuh, karungan lah lanjut Baraya tuh. Slow rock Malaysia. Ya karungan buka guys sing rada bentes mukana. Coba udah dede tamplok. Cepengan lah heula wingek teh lah ya. Tuh, lanjut Baraya cus. Di bawah hanap. Ini mah bukan duren runtuh tapi temok runtuh. Hurik caina nih kaburu hurik. Kiruh. Da tama dina bata murag sih. Mantek. Mantek. Ieu mah piling-piling dina irung nama gede. Boleh senikmat itu. Cus. Au. Sayangnya segede kumaha sih deh kah? Sayangnya segede kumaha kondisina. Geuning sagede ahna. Lumayan. Wing, bagian pengarungan wing. Panen euy. Lah senterna udah itu. Aya senter mah ditu kedua deui. No motornya. Ada di dia lah bisa kartu lama sebut kurlingan mah. Lanjut teh kikuk lah. Cus. Mohon maaf dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Kang Mawi. Iya gede Kang Mawi, hei. Kelo tenagana edan. Mana Kang Mawi teh? Kalakah aprak-aprakan deka heran. Iya. Baraya lumayan. Menang deui aki sagede kieu. Kang Mawi ka mana ngagidigna? Lumayan lah. BG. Cuk kena nyatuna teh. Alhamdulillah. Lanjut Baraya. Baraya ada tarikan. Mohon maaf nggak dari awal, soalnya tadi uji coba ini. Nggak tahu sebesar belutnya mah. Yang jelas aya ngececeruk gitu tah. Dicingkeun deui Kang Ujang. Arek nyentangna karung gitu Kang Ujang Kang bae Assalamualaikum. Ya karungan jadi rada haji karung mah. Sieun nyamosna ngayet. Eta mah belut. Eta urang mungaran Ki. Eta urang mungaran Ki. Lewe ya ebleg. Mungaran Ki. Ya, eta urang mungaran Ki. Spesial tah Kang Mawi. Jogedan Center da serap ke wing eta gerak belut ka mana si ahna mah. Gede Baraya itu tuh. ABG. Tah ABG sarucit kieu teh ABG can babon can. Etiknya tuh euy. Alhamdulillah. Lanjut Daya lanjut. Alhamdulillah. Cus spesial sarewe nya nu nongtonnya. Belut teh rada tutung euy. Hideung kos belut rawa. Lanjut lah rek belut rawa rek belutan mah belut. Cus. Arek juragan. Yes. Aduh, dihajar wae Ki. Weuh. Nah, gede tanah-tanah Ki.
Is. Alah. Alah. Aduh, Kang Egil di Kalimantan, Kang Ari di naon teh? Kang Ari teh. Ah, tinggal buat rumput. Kang Bayu di Cibadak. Sadinya. Fokus ka dieu. Kang jauh-ting videona. Oh, Kang Riko di ngalawan. Ngalawan sih. Kang Riko diseringin. Kang Bae, aduh Kang Bae kemarin teleponan tadi. Aduh, cangkeul. Waduh. Ulah sanahna baraya. Oh, pasti gede tanagana itu. Waduh, Brebes gitu, Raya. Brebes ke Jawa. Brebes ke Jawa, ke Brebes ke Kalongan. Ada jalan yang tuas sanahna Oh, benar di jaluran sana. Anak nih. Ya si anak ki. Ada bocor, bocor banjir seperti botna. Oh, ini dari liangna, aduh, buru kakiruk. Oh, dia mah perlu perjuangan. Anu teas baraya. Ali teka mana sih tadi? Iya, tempo lah kamerana itu. Aduh. Oh, kadinya euy. Oh. Hijir ki. Oh, iya pengparatanana nih di dieu ki. Bor cadas. Oh. Mau pangletak urangnya. Dengan Udah cadas sungguh. Terpaksa karena waktuna ayeuna teh parantos menjelang tabuh hari 2 setengah kilo nya jantan we kalau di beko gitu dipertolong lah baraya Gabon baraya Gabon lagi baraya Gabon tah tapi jogedan mau lagi Dipu joget lagi lulus selamanya ke baraya si Aki dimanapun ada berada. Mang Ucit semua Kang Ucit hadir di malam ini. hadir Ngawaluh wae Ucit mah. Capek nah euy duh. tutupan we Tutup kula we nya.